teruskeun lain poe ngeunah poe peuyeum abong kabeuki da loba geraya urang buka deui ieu geratu ieu urang buka deui masa prok-prokan kitu muka buku teh geratu hayam adu anu alus sama kajeng cenah hayam lamun hayam ramona sisitan eta teh buaya ngangsar tangtu mati paneungeunangan ulah diadukeun dina keusik jeung dina lembu sok leuleus lamun hayam buluna beureum kolot sukuna hideung pamatuk hideung mata hideung eta teh biring galih lamun hayam buluna caramang sukuna hideung sihina hideung matana hideung eta teh hayam mati paneungeun lamun aya hayam papak jiga bikang tapi kongkrongok omat ulah dipencit ulah dijual kudu dipiceun sabab eta hayam teh sok mawa watak goreng kalemur terutama kanu bogana boh kahuruan teh boh kapalingan teh lamun aya hayam tukung camani eta teh paniisan lemur moal kajejak ku jelema jahat jeung moal kaserang ku panyakit anu ngabahayakeun lamun aya hayam jangjangna dina suku buntutna dina suku jawerna dina suku hayam naon da wala hayam katincak Brodek bengong sasugan teh hayam biasa tuh ai kajejak mah masih jeung awak-awakna ge bisa sia kaeda kumpit jadi tejang lamun awewe hayang gancang boga salaki dina tanggal 14 Mulud kinten-kinten jam 1 tengah peuting kedah turun kaburuan saparantos turun tong ange-angean sacawir oge stras nongeng kana bulan wah masyarakat kumaha lamun aya nu moro bagong ayo oke nah itu tuh dah kumplit atau tuh ubar burut ini siapa ke jeung aya ubar burut sagala cing kumaha cing tuh amas tuh nu beuteun ngajeng leung tuh urang soreang tuh ubar burut lamun aya anu burut babari pisan di ubaranana upami aya anu burut milari kalapa gading nunggal dina dinten Jumaah Kaliwon diala ku panangan kiwa ku curug kade bilih ragrag saparantos diala lajeng didamel lisah kletik saparantos jadi lisah wadahan kana pisin atau nepi kana piring kumaha seueurna lisah kinten-kinten jam 8 enjing teras mayun kawetan nyanak jojodog lajeng anu burutna dicalikeun dina jojodog saparantos dicalikeun dina jojodog lajeng dibaluran saenjing 5 kali alhamdulillah kengeng 5 enjing 25 kali ngabalur eta nu burut teh herang pisan aya hayang herang mah dipernis we aduh sia kaya cing kasih gareng kade kitu sina kade si gareng bungsu saula cenah Gus leng kade kitu kade kitu bukan lautan hanya kolam susu kail dan jalan cukup menghidupimu tiada badai tiada topan ku temui ikan dan udang menghampiri diri bukan lautan hanya kolam susu kail dan jalan cukup menghidupimu tiada badai tiada topan ketemui ikan dan udang menghampiri dirimu bukan lautan nasyalain cing surup atuh cing surup kira-kira teh bisa kusona we atuh lain laut tuh tapi balong letik katrik jeung sirip cukup keur hirup manehna eueuh
yang ulah sempah kapiguyon itu aya Gusti Batara sareng pangawlaan. Kakang Semar bagiakeun ieu kaula. Kang Semar bagiakeun kaula Kang. Uluh. Aduh aya anak. Kaula nun Gusti Batara oge pangaulaan dipati di payun anu kapihatul di Semabdi pun Semar ulah kuda pawana bade ngahaturkeun semah bakti mugi Gusti Batara ditarima Kakang Badranaya ditarima Kang Semar oge bilih aya kalepatan mugi ya Gusti Batara sareng pangawulaan ngahapunten sami-sami sanos ti kaula Kang Semar sanajan ti kaula taya benten Kakang Badranaya abdi pun astajinga bade jangakeun semah pangabaktos coba ditarima cepot ditarima astrajinga abdi dawala nyangakeun semah pangabaktos ditarima maneku kaula dawala ditarima dawala abdi gareng nyangakeun semah pangabutuh sok kasaleot lain kasaleot kacaletot akajing anjing eta sia kacap anjing tadi pake sapopoe alah punten da pun anak begitu sawios Kang oge bade unyuk tumaros bade aya pikir sanaon sumping sanes wanci dongkap sanes mangsa tanpa ibarat ti angalna kieu kan ayeuna teh di Nagara Amarta nuju riweuh bade ngalaksanakeun ulang tahun gedong sadasa biasana sok dicepeng ku Gatot Kaca laras kumargi Gatot Kaca wales nya bade milari pigentoseunana rapat sadaya para pengagung sadayana para pengagung disuhunkeun calon bengong margi sadayana teu ngagaduhan calon oge teu kaileng kange pigentoseun Gatot Kaca malah kaula protokolna nanging nah teu kanyahoan ujug-ujug gajeleng we paman kombayana kapayuneun para pengagung anu teu dipasihan waktos tempat sareng teu aya bari nangtukeun pigentoseun Gatot Kaca nyata sopala pingkling Gapati oge disahkeun ku Yaya Arjuna kaula teh maneg jadi protokol teu bisa mere waktu di Karusejen nya katingali ku Desa Jumena ujug-ujug nafsu ke Desa Jumena nyegah sopala kudu dibataskeun ke paman kombayana ngadelelkeun dua dedet sopala bari disatujuan ku Yaya Arjuna dugi karibut paman kombayana dibalangkeun Desa Jumena dikepung ku Korawat bubar katawuran Korawat teh anu mangga bulia malah jadi panengah-panawat banyak dugi karabutan pati serang Desa Jumena nanging teu kiat Yaya Arjuna ngagunakeun rupi-rupi pekarang teu mempan tayuna nu mawe kaula dongkap ka dieu bade nyuhunkeun bantuanana tangtos Kakang Semar uninga Desa Jumena nu mawi ngagebogaan kagagahan karongkahan anu tarati biasa cobi bilih ieu teh aya dalangna sajabi ti Desa Jumena pikeun ngacokeun jalana musyawarah di Amarta baku ai geus uruk ak uruku kitu teh kanyawan padak ka tukang cicing kunyuk keke atuh jisim abdi bade munajat sakedap ke bade munajat
punten disuhunkeun bantosanana mana beuh dijabah. Bapak membakuy. Ayo guys munajat teh. Leungeun ngacung ka luhur duanana. Panon peureubeunta bibir kunyem-kunyem. Jiga nu ngalais pantes lamun make dulag ditabeuhan. Geura urang tabeuhan. Pur, pak, pur, pur, pak, pur, pak, pur, pur, pak. Aduh. Aing teh dianggap ngalais. Kunyuk. Dawala pangnyarekeun. Keun bapak urang carek bapak urang carek. Da geus ngacung deui atuh. Pur, pak, pur, pur, pak, pur, pak, pur. Hey, pur, pak, pur, pak, pur. Hey, pur, pak, pur, pak, pur. Hey. Aduh saruana kalah pak pur, hey keluar. Keluar sadar. Keluar garek. Anjing tenang ya. Sakola sih. Sok dawala urang tatalu dawala gandengan dawala. Jempe. Aduh pun anak mah diganggu kalah langkung gandeng. Sina kadeka. Jempe. Kade. Kade cina dawala kade dawala. Kade dawala. Kalebat deui, kalebat. Aduh nah dikaluarkeun jadi panyakit. Dicarek kalah ngahajakeun. Kunyuk teh moal hade ku aing dibalikeun di ka asal mah keur jiga monyet teh sia. Ai palabah monyet mah ulah tarik teuing da kumaha ti luhur. Ti luhurna jiga ceng-celengan ka handapna ge nya kieu. Aing ngomong nyeret-nyeretkeun sabeureje pager nu runtuh. Malikeun. Tutung sabeulah teu dibalikeun mah Pak. Alus da dicet di bajuan di ikatan. Lucu cepotea edun. Aing ngomong mah abus kasih mah moal da lalaki mun kawe mah duka. Aduh nah. Keur jiga turaes teh. Ngeunteung kasep si lain teh. Sakitu irung katara liangna bungkul eta teh irung kutil. Kutil nya irung atuh. Leung Pak irung jiga kutil mah jeung tibatan jiga odading mah. Ah sia. Tong emet ka batur. Leung jiga odading jeung jiga terong. Aing tara heureuy anjing. Tong diheureuyan si gareng mah tong diheureuyan. Lain jiwa seni. Cepot. Tah bagikeun. Sok bagikeun atuh. Aing can. Tah sawarewan. Tuh da dibere duit mah jempe akang si lain mah. Si horeng nu kawasa teh duit geuning euy. Ku duit mah aki-aki asa bujang. Goreng patut asa kaset elehan jadi wanian duit. Eta Kang sileng dicarek mah hese sok mah ku duit dicocokan pangabutuhna jempe. Ayeuna mah sasah munajat mah pun anak. Sok ngagandengan. Antos besa kedap. Kade ilaing epot. Mangakah Kang Badranaya Kang nyangakeun beka sampean kumaha saena. Mangga Kang Semar kade Pak. Abdi Pak. Kade si dawala. Ilaing ayeuna kudu init ka kota. Ulah ngaku ilaing RT. Si dawala ulah ngaku naon-naon. Lamun ditanya di pakampungan. Ke di mana aya nu nanya? Oge papanggih jeung jama lain bangsa, lain warga tanya. Saha ngaranna, naon pangkatna, urang mana, naon maksudna aya di kota Marta. Ke hasilna bawa ka dieu. Kang, mun mawa duit rampas. Penghasilan wae. Eta, dupa Kang.
penta semokna sia naon ai kecap hayang disebut ngota naon semok rokok meureun teh naon pek jang ieu tidak mah heuh kade amit menurut tutas angan dikantun Gusti atau ngaheureuyan ka kolot Mesya kawas pemain sandiwara masih ieu geramna alis naon teh hayang nurutan Gusti Bratasena hese da teu ngorok kitu gede teu ngorok gede ada sungut sagede kieu masih dibebek-bebek oge atuh da hese geus semua turutan ilaing mah ulahnya sabab lamun nyelidik ilaing mah rada kasar kajen nah nyelidik nguntik-nguntik ka gorengan kadia inung ilaing baturan sabab bapak cangrengse tangtu moal aya ditu maricis kade kewajiban bapak jalankeun teh datara ngomong sia teh maleho sarung ditiungkeun kana punuk leheung mun sok make kolor mah aduh kamari mah jejeritan dipacok hayam ting naon da sia teh dipacok curug mah nya jejeritan aya dipikir heuh meureun curug ping-ping ayangan eueuh kukuan curug antos agan mangga kakang patranaya kang mangga kang semake antos kumaha hasilna katon kaget konera ningali awan mang waspada dirakaton kaget niraan ningali kaget kagiri-giri maneg di
Amarta kelana bala soraya nu sisirian tapi teu katara jasadna naonnya barang asta jing asrang udawala parantos ayat di kota Amarta katingali kukumbang ali-ali anu teu katingali jirimna teu katra jasadna sumar-sumar kamanikan ti kaangangan itu aya itu teh monyet jelema dek disampeurkeun eta teh jigana lamun manusia naon ngaranna dek ngatarakeun jasa daerah campur jeung nu kieu deui mah mamanira tangat demang eueuh mangkulingan rana mamanira tangat demang eueuh mangkulingan rana ini ayo jelema yuk badag ieu sirahna eueuh buukan naon tuyul teh aya teh monyet atawa jelema monyet nah aya monyetnya jelema atuh aya teh nu tukang teh belekok naon manuk belekok oh suganya jelema atuh beda ari produksi mah ieu sama mengahina kabatur aya kaca teh keur ngeunteungan diri pribadi aya siling teh kasep pada naon eta teh sirah alpukat tong ngahina maneh kek saha urang ngaran kaula teh Kumang Ali Muhammad Ali lain sia Kumang Ali di mana di negara Medang Kamulian Medang Kamulian ai pangkat patih nama keseri lain batur mah jiga kieu ge patih teh lain di ditu mah di Medang Kamulian mah jiga kieu patih teh patih nya. Nah, ai urang da walangan ukur RT Silaing totonyolan lebe. Nah, eta teh sok modag milik batur. Da sanajan goreng rupana uteuk na meureun. Uteuk nu penting mah. Ai maksud pangguguluyuran di kota Amarta. Sanyana kieu mah. Kaula teh neuneun ka deudeuh ka welas jeung kasih. Malah dek belak-belakan bae kaula teh simpati ka Gatotkaca. Gatotkaca teh tiap ulang tahun gedong sadasa Gatotkaca anu nyekelna. Ayeuna geus dek tepung deui ka ulang tahun gedong sadasa Gatotkaca gering. Lain di Pirosea, lain di Ubaran kalah diganti ku jalma anu lain warga, lain bangsa, can aya jasa ka nagara bangsa umum. Bari nyeceleh ka Gatotkaca, bari ngagogoreng Gatotkaca. Sedengkeun kaula anu simpati pisan ka Gatotkaca, kaula teh peurih. Jeung kaula mangwatirkeun ku nasibna Arimbi. Kasebut boga salaki di kiliran satahun sakali getara kata mah ayeuna anakna gering salakina eueuh ngalongok eueuh kilir pisah kumaha lamun eta awewe ingkar sosilaning wanita ngaragrageun darajat kaum ibu sabab ku salakina dikitu-kitu lompat nih jadi anjeun teh urang Medang Kamulian teu kurang teu leuwih kaula teh kitu maksud. Lancang lumpat ulah ya. Masalah nyuluduk sia ka dieu teh. Nyelidik. Teu nanaon da.
eusi hate kaula teh teu kurang teu leuwih sakitu cenah ayeuna deuk dibejakeun ka para pengagungkeun nasina nyahoan da teu salah maksudna kaula mah deuk ngaleungit deui deuk milu asup ka kakang kumang lalean keung sorangan makeun batu mah tadi asup urang mah wayak ye ge teu naon asal abus tuh geni pun anak agan parantos ka dieu laras kakang Badraya gancang ebot ka nah ilaing lulumpatan jauh sudah pageumpeur kumaha hasilna barang abdi dongkap ka kota Amarta teu kanyahoan Pak aya jalma anu teu dikenal tur lain warga lain bangsa ditanya ngaran ku kuring ngakukeun sadawara kumbang ali-ali di mana di nagara Medang Kamulian ai pangkatna patih maksudna kaula teh neuneun kadeudeuh kawelas jeung kaasih kaula teh simpati Gatotkaca biasana tiap ulang tahun teh Gatotkaca anu nyekel ayeuna Gatotkaca gering lain di Pirosya lain di Ubaran kalah diganti tur anu nangtukeun pigantian Gatotkaca teu dibere waktu teu dibere tempat oge pigantian Gatotkaca teh lain warga lain bangsa can aya jasa ka nagara komo ka rakyat tak kaula cenah teu satuju jeung kaula mangwatirkeun ku nasibna Arimi kasebut boga salaki sataun sakali ge dikiliran tara komo ayeuna bari Gatotkaca gering bisa kumahaeun nyeri hatena Arimi kumaha lamun ingkar sosial wanita terus lain terus eta bapak masih kena normal cepet nah sia masih geus sekolah bageda sajabat ti kitu dikirang Cilangkung kecapna kumbang ali-ali teh sakitu nyangakeun eta mah bener ira tuh abdi ngabohong ka kapeungan jeung jaya laras bapak anu katangkap ku cepel kiwa lantangan abdi punda bala dikirang teu langkung kitu tah kumang ali teh tah kitu geuning agan rupina kadangu ku Gusti Batara sareng ku pangaulaan hasilna pun anak nyelidik ka kota Amarta teh nu nambe laras kan barang kakuping ku Arjuna nafsu ngagugudug Amarat teu kawadahan selirana ngagetrek ka dia papatra paingan atuh Kakang Arya Bratasena harita kalah dek kabantu si Destra Jumena oge mencilkeun diri si horeng nyata be anu ngacaukeun teh aya Patalina jeung Aceuk Arimi sabab eueuh di anu ngabogaan balad buta iwati Aceuk Arimi pedah eta beureun Gatotkaca gering ngan Kakang Bratasena teu ngatarakeun be tapi ayeuna wong pecika titi wong alakatra wong wadul kasusul si horeng Kakang Arya Bratasena pangean sampean teu pipilweun tampanan Ipan Caroba aduh Kang Yaya Arjuna teu tiasa dihalangan mesapan sarobah ngajorag ka Yaya Bratasena ke bilih aya kacilakaan naon uluh epot kayak bisi salah jang ilaing teh bener itu katerangan kumang ali-ali eta bapak masih kene ai kuring bener teu percaya kumaha heuh bisi salah aya bahan anak ninggal kolot jadi ongko kuring diutus ku bapak kudu nyelidik mawa hasilna teu dipercaya heuh gacak atuh turunkeun sok eleng teu bisa aya naon-naon
Bratasena kacarioskeun dimungkul pawenang Bratasena Iyat Bima Singanabra Manua ya manui Iyat Bima Singanabra Manua ya manui Lira bahya kangge kailaring Arab satu nimbang Bima muka punuh Aya naon si jenet lulupatan misahkeun diri geuning aya balad buta anu ngacaukeun ngaranna Kumang Ali-Ali sedangkeun eueuh deui anu ngabogaan balad buta Iwati Acik Arimi ti Banyumadak lamun kitu mah sampean teh nampiling nginjem leungeun lempar batu samunyi tangan alus mulut goreng kadut jiga nu nya milu musyawarah di amarta si horeng geus ngutus balad buta pikeun ngacaukeun di amarta Cingeling jenis Bontong ngasong-ngasong pancarobah tong loba carita tapar wes ini ayo sampean calik munuraka batraka keke calik singa batos margi pengagung anu pasea ieu teh kahanap anu sok jadi wadal singa batos antos ai sampean naon ieu teh si jenet pangasongkeun pancaroba kain kasna kieu akang teh badanten sareng Kakang Semar nya Kakang Semar ngutus Astra Jingga ka kota Amarta kedah nyelidik kayaan di Amarta terus anu kapangi ku si Cepot aya hiji buta ngangken jenengan Kumang Ali-Ali maksudna neuneun kadeudeuk kawelas simpati pisan ka Gatotkaca bari nyebatkeun nya aku nasibna Arimi kasebut boga salaki sataun sakali ge di Kilirantara komo ayeuna kaayaan Gatotkaca geuring tada teuing ceurikna Arimi sok sieun be untung Arimi alus teu ingkar sosilaning wanita lamun seug awewe anu sejen mah anu kurang iman matak ingkar tina sosilaning wanita lamun kitu mah si Arimi anu nyin biang kalina nyangakeun mangga bilihnya tepangan bae ka pringganan bilihnya nya nuhun-nuhun oge henteu kapaksa kuaing kamana kan juragan Ageng kapringganan deh cepat tuturkeun bisa aya naon ada mah kau udah gak sudah 5 lengka itu salengka kacarioskeun di Pringgandani kasumaning Ayuratna Dewi Wara Arimi nuju ngamong-ngong ingkang putra Gatotkaca anu waos kaleresan ingkang rama begawan kesarepah nuju aya ari margi ngamong Gatotkaca anu waos
Bratasena Prapta kakalakon pringgandaan anu nyanak nafsu ngabubuk amarah ku kabaran. Arimi bahagiakeun aing. Kangjeng Rama begawan kesarpaya Kakang Arya Bratasena. Dek ngalongok meureun ka anakna saja. Sasumpingna Kakang Arya kapring kandani. Aturan mantu tinggal itu pun anak Gatot Kaca parantos teu tiasa daya upaya. Kacai ge kudu dipapangku we matak ama di dieu satungtung Gatot Kaca can waras cara bihara-bihari. Paduli si horeng kakacauan dia Marta, si Arimi ngutus buta, kumbang ali-ali ngacaukeun dia Marta. Jeung satungtung dipihukum kuaing. Pasek budak pe. Beda kuaing teu dikiliran. Sanajan bari sadar bari teu marima. Edan si Arimi. Si Gatot sanajan gering lain diubaran lain diurus kalah ngutus balad buta pikeun ngacaukeun dia Marta. Atuh Dewi Arimi barang ninggal Bratasena nafsu ngarangkul ka Ingkang Rama aja nangis Sanjang di mapan baya wis binas kersan yang di mapan baya cilaka wis kenalan Solendra katon pawar lawan Kangjeng Rama geuning Kakang Arya teh kitu kalah ngalajur nafsu ngumarah-marah nuduh bari anu tetangtu. Nah Bima aya kadua datang ka dieu teh ngalongok ka anak ieu mah datang ka dieu kalah ti popolotot kalah rentul ku simul rendang kulamang bari teu diamal. Kapan ngamilik kukupan canaka eta teh lain keur hianat lain keur nyiksa pamajikan. Kuku teh cing kukuh pan calilima naka adegan cing kukuh kana adegan 5. Gelang Candra Kirana Candra ngaran Kirana tutulisan hirup ulah linglung kudu apa kana tutulisan pribadi tutulisan diri. Naon atuh tulisan diri teh batin anu teu bisa dibawa bohong. Lamun urang boga dosa lahir mah ngabelaan susumpahan tapi batin mah tetep tuliskeun. Geuning eta samping Bang Bing Bintul Haji opat rupana hideung beureum koneng bodas. Hideung nu asa di dunya kudu sabar jeung tawakal. Beureum nafsu boga nafsu kudu ngan ulah kabeureuman teuing. Sabab eta samping teh lamun dibeberkeun sadunya tawayangan karungkup lamun dikeupel bunyi ku leungeun sabeula. Lamun Bima nafsuna kabeureuman teuing guyur salamun saja jagat. Bima gede amak, Bima kajem.
tapi lamun Bima bisa ngepel eta nafsu batur saimah ge moal nyahueun Bima sok nama ai koneng nyatana dunya boga dunya kudu ngan ulah kakonengan teuing sabab ai dunya kakonengan teuing teh aya paribasa kolot sok jadi bujang anak rasa maneh urang kaya kolot sangsara wani geuning ka kolot gitu tah kitu ai bodas nyatana cai lamun di urang mah awewe boga awewe kudu ngan ulah kabodasan teuing aya opat marada wajar ai kaparaban ai kitu mah 11 15 teu wajar sabab deuk kusaha de dihargaan anak kaum ibu lamun lain ku urang-urang kalah popoloto geuning tah aya naga pasah naga orai pasah bersih laku lampah anjeun teh cing suci Bima sabab naga pasah teh lamun di manusia mah letah ulal elona kecap teh cing bentes sok leuheung ti tajong suku sanajan nepi ka potong bisa diubaran tapi ti tajong letah masuk ngaringkuk ti pupugu atuh Bima kapiuhan leuleus nampi katerangan ingkang Rama Begawan Kesarpa jaluk maklum Rama mertua Begawan Kesarpa teu nanaon jaluk malum karwaing sun harimi ieu aisanya nama Bima moal aya deui pilawanan Destra Jumena iwal ti Gatot Gaca moal aya nu kuat ku Destra Jumena kajaba Gatot Gaca ayeuna kalah diamek lain diubaran kalah deuk disiksa atuh Bima barang nguping kasauran Begawan Kesarpa ngorecat bari ngarawu Gatot Gaca dicadak ka amar paksa si Gatot koing bakal dibawa sarta diadukeun jeung Kijuna Kangjeng Rama teng teuingan Kangjeng Rama nah make teng teuingan punana kayaan wales geuning kala di bawah ku Kakang Arya deuk diperangkeun jeung Destra Jumena kumaha lamun punanak mati diubaran ku naon-naon teh cager sabab Gatot Gaca teh tukang perang ayeuna gering sugan cagerna ge kudu ku perang cenah nepi ka mati wajar hiji tanah pahlawan ngaranna tibatan mati teu puguh mending mati di medan juang bangun ninggalkeun belang gajah ninggalkeun gading manusia ninggalkeun jasa ka nagara bangsa urang munajat we muga-muga Gatot Gaca cing aya dina kaunggulan sarta cing sacara bihara-bihari cing gancang cager asap lawan bakal munajat ka bawa ku maneh si Gatot adukeun jeung si Jumena. Gan. Bot. Ya, juragan nom kunaon kan. Ongko akan teu damang dan lain kalah majeng deuk tandingan Destra Jumena. Uluh, kaula teh dipaksa. Boro-boro kaula kudu perang sedangkan kaula teu bisa daya upaya hayang nangtung ge teu bisa. Ya, nah atuh kan. Tapi sanajan bari kitu kawajiban. Kaula gerak gandong kumaneh asongkeun ka Paman Destra Jumena sanajan ancur kaula teu aya halangan. Ya. Gerak kitu atuh kan. Sok asawaas kaula papanggih jeung maneh sok inget zaman kaula baheula jeung keur cager saperjuangan jeung maneh kaleuweung kareuma kadrat kacai ya teu kada saeus kitu kan gandong kaula pun kod yang ada ieu mah perjuangan jang papage ku perjuangan tihon cewang teh jang kodan
pantes sajan kaulah dipapag ku perjuangan tapi pot kayan kieu kaulah batin nyeri hate lamun sekaulah cager mah kaulah topati jiwa kalawanaga tapi sajan kaulah kitu bisa usik jeung mah jeung tibatan mati kaulah sieun disebut gegeringan leuwih hade kaulah mati ku paman desa jeung tekedah kitu ngan sameme kaulah mati kaulah tesok ingat lamun babarengan dileuweung jeung maneh teu jauh ti Gumira ing kaulah menta dihibur po atuh bujang-bujang gaya ing hayangnya hibur hibur Nadi subur lemah tai Indonesia Negeri subur lemah cai Indonesia ngabogaan cita-cita anu mulia nyadi dinya urang ngajadi pramuka bangsa ya kalah ditahilan aing teh can modar pot curagan mah kumaha ieu teh barang katingali ku kumang ali-ali lumebat kades trajemenang ari margini ngagatot kasa jalma gering dipaksakeun barang destra jumena dilebetan kumang ali-ali eukeur mah aya rakana kumang lalean anu simpati ka Gatot Kaca ngarang kul aduh siapa abdi nah jalma gering kalah dibawa ke tempat perang kuring mah utusan nah eueuh anu cagerna da kuring mah utusan dedeuting kasep Raden Gatot Kaca anak emang paman desa jumena ulantran kaula kapapancenan jeung kawajiban kudu maju ka kurusan ka medan perang nyangakeun kudu kumaha paman ngalawana eukeur mah paman teh simpati kanu kasep kata mah kudu ngalawan nu kasep panyabutkeun gagak rancang gerak ames embe kana jaga kaula aduh Raden ayeuna mah kieu be mang itung-itung deuk ngajungjung darajat anu kasep ayeuna mah bakal sumrah tanpa syarat pangborogodkeun be ieu leungeun mang duanana setorkeun ka para pengagung amarta yen mang eleh kuno kasep Gatot Kaca tah milik mah ti mana we ganya Borogod kasep sok Borogod Raden Gatot Kaca waduh naon margina paman desa jumena laas perjuangan mang teh lain laas perjuangan bongan mang teh simpati kanu kasep ena jalma gering dipaksa kudu maju sarta lain diubaran lain dipurosya kalah deuk diganti ku jalma anu lain warga lain bangsa turusan aya jasana jeung sanyata Borogod belengeun mang setorkeun mang deuk tarima eleh ku Gatot Kaca sok bujeng-bujeng tiasa ngaborogod pot pang borogod ka dieu pek cepat nah sia tarik-tarik teuing teh emangnya sok kasep giringkeun be paman barang katingali ku para pengagung amarta destra jumena digiringkeun ku Gatot Kaca sarta geus di Borogod samia kaget adah ya ulara ka petara tingali ku sadaya para pengagung cacak Gatot Kaca gering destra jumena bisa di Borogod ku Gatot Kaca sok Gatot Kaca
biasana ganong cepat kamarta tagening Raka Batara Desa Jumena parantos di Borogon. Iya pangaco teh. Iya pangaco teh Desa Jumena tampan ieu kasaktian Arjuna. Lai sebenarnya nyabok sampean. Kulantaran Desa Jumena geus ngacokeun kapaksa ku akang bakal ditelasan pati. Kunyuk semangga be nangis. Satu asana ditelasan pati aya kahoyong. Hayang naon Desa Jumena. Koyong ditelasan pati teh Kuraka Gusti Prabu Darma Kusuma. Jadi sampean anu kedah nelasan pati. Raka Batara atuh Raka Batara ge uning sok bujeng-bujeng nelasan pati Desa Jumena pasea ge jaatan. Ya. Kurang ajar Raka Prabu. Si horeng bentik curug balas nuni sampai tang bibir balas nitah. Hiji raja dititah maehan jalma anu salah nepi ka teu sanggup. Yaji ai sampean mundur Jaya Prabu ulah Raka Batara tibatan picariosin mangga mentangkeun atuh dara ieu teh teu tega kaluhur mentangkeun anak kaluhur Prabu Darma Kusuma mentangkeun panah ka Jumantara barang mentangkeun ka Jumantara ningang kana mun-munan Desa Jumena kaluar kumpang lalean sareng kumpang lah gening keluar 2 buta jadi coba sekali dia mentangkeun jadi mangat barang mentangkeun ka Jumantara kauninga ku kumbang jaya dit ampan tejo jadi ayah putra segenap pasir amakan kembang bakul wah modern aduh Kakang Semar itu tilu butang amuk para pengagungan sakilap Jaya Bratasena ngocak Jaya Arjuna ngocak Jaya Nakulapon gitu sadayana pada mabur aduh paingan atuh da moal aya nu kiat ku tilu jalma eta mah teu aya di syaratna kada disemah ku para pengagung. Wah, aing simpati ka Gatot Kaca tapi ayeuna teh cuma diamuk wae. Punten be, mangga semah. Punten. Aduh, aing ngilu nyemah. Semah. Barang disemah ku para pengagung. Ilang kumang jaya jangelek dewa bajingan kiring. Ilang kumbang lalean jangelek dewa tapak mengalah. Ilang kumbang ali-ali jangelek dewa sabda pangrungu. Sadayana ngarancik lumabat ka Gatot Kaca paingan Gatot Kaca gering da yakin tilu dewa anu sumurup keluar. Aina parantos lebet deui Gatot Kaca waras sacara bihara-bihari. Gini. Tos lebet tilu dewa mah jadi waras. Mangga ayeuna ulang tahun Panyi Gedong Sadasa. Urang cepeng ku Gatot Kaca parantos waras sacara bihara-bihari Kang Semar nya ketujang tutup.